dina salat kedah nutup aurat. Lamun aya jalmi salat teu nutup aurat, sah teu salatna? Teu sah. Bahasana teh nutup aurat. Canak eta katangatan ka awal nutup salat, nutup aurat dina salat teh ka luar salat. Di luar salat teh kedah nutup. Kade bahasana nutup aurat sanes mungkus aurat. Beda. Mungkus aurat mah teu bina ti leupeut, belek teh leupeut. Katutupan aurat kapungkus aurat mah, tapi katingali lekupna. Kumaha we leupeut kitu. Aya nu kitu, seueuh. Eta teu katutup auratna, tapi kabungkus. Kabungkus, auratna dibungkus tapi sanes ditutup. Pikeun lalaki leuwih hade ningali awe make baju gomrang teu ditiung daripada ningali awe make baju market-marketang-tang ditiung eta lieur ka lalaki mah kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kepala Desa Sinar Tanjung Bapak Asep Hendra Sudiharto Miwah Rengrengan, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT Hormatan Simkuring, Ketua MUI Desa Sinar Tanjung Bapak Kiai Haji Adam Romli Miwah Rengrengan, Hormatan Simkuring, Ketua DMI Desa Sinar Tanjung Bapak Toy Herliana Iwareng dengan Hormatan Simkuring. Oke, para ketua DKM kum jadi wiji-wiji sa Desa Sinar Tanjung mendekat anu Simkuring dipi hormat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ustadz, para kiai, para alim Hormatan Simkuring, ketua BKMM, oke, ketua muslimat Desa Sinar Tanjung Hormatan Simkuring, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat Hormatan Simkuring, teka kantun ketua DKM anu katempatan, ketua DKM Tilu Al Ikhlas Simkuring dipi hormat. Oke, jurdum waktu panata acara nu parantos masih kesempatan kanggo Simkuring ngalaksanakeun tugas di Bapak Ketua DKM. Dasa kawitna Simkuring teh nolak seueur keneh ajengan kiai ustad nu pantes nyarios dipayuneun acara kegiatan sapertos ayeuna. Bapak Ibu sadayana ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur kadat Allah Subhanahu wa taala dinten ieu, dinten naon ieu teh Bu? Dinten Ahad kaping 18 Juli 2020 genep urang tiasa hadir dina acara wasilah Mageran.
wadah silaturahmi masyarakat gemar pengajian. Mudah-mudahan dina urang di tempat tiasa nembihan pangawruh kanggo amalkeun dina kagiatan sadidinten. Margi simkuring harus dibayun Bapak Ibu sadayana sanes nuju ngamalkeun ilmu. Guru nuju ngajar di kelas sanes nuju ngamalkeun ilmu. Nuju ngamalkeun ilmu mah pami ibu mulih ti ieu bumi kenging ilmu diamalkeun dipraktekkeun di bumina masing-masing eta sebab ngamalkeun ilmu. Nu ngabamblang di mimbar sanes nuju ngamalkeun ilmu tapi nuju ngadugikeun ilmu. Mudah-mudahan samulina ibu ti dieu teh kenging ilmu teras diamalkeun ku dirina masing-masing eta disebut ilmu anu manfaat. Shalawat wa salam mugi salamina dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tubri ka urang sadaya mudah-mudahan tiasa ngamalkeun sunnah-sunnah Rasul malah mandar jaga di yaumil lahir diangkeun janten umat anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana hormateun simkuring ngepangkeun tadi para sedulur nami mah Ana Mahmud Rifani. Pamiaya kegiatan pagempungan diklat simkuring dianggapna istri biasana pamitacan katingali raraina. Aya dua nami anu sok dipanggil ibu. Nu kahiji simkuring nu kaduana rerencangan namina cucu Solahuddin. Kan jadi pemakai. Kaduana anak Mahmud Rifani. Ini ibu Ana, ibu cucu terpadahal pamandat dua nabi nalika nuju prajab setiap widya iswara magana teh ibu nalika ngabsen padahal pamandat asli urang Tongloh mulai pilih engke simkuring nyariosna kasar da urang kidul mah biasa kasar ketiasa nyarios lemes. Urang Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran sanes Kabupaten Ciamis sanes Kota Banjar. Aslinya mah tidak itu tapi KTP nama yang nama KTP Banjar. Kalau resan simkuring tugas di KUA Kecamatan Pataluma. Rada sering kapali dia mungkin pami ibu-ibu janten panampi tamu atau lebih ngajaga para asmanan hadir kantos ningali benget ngerakin kantos mungkin. Taya namina teh Ana Mahmud Rifani. Simkuring tugas di dia tos bade 2 tahun. Bapak Ibu sadayana simkuring bade naros hari ibu-ibu sumbing kaya tempat bade naon bade ngaos upami ilaharna atau lemes kan kasarna ngaos naon ngaji ari aji hartosna naon harga. Jadi naon nu diajian nu dihargaan nu diajian teh naon ilmu agama margi setiap anu aya kaitanana sareng agama urang bakal jadi boga aji boga panaos boga harga. Contoh ya karpet disimpan di masjid upami aya jalmi lebet ka masjid nganggo senal atau nepi nganggo sapatu kita digegedehkeun moal digegedehkeun naon margina teu sopan ngalanggar aturan da lebet ka masjid mah kadana suci kemungkinan upami nganggo senal atau nganggo sapatu eta sendal atau nepi sapatu kena ku najis naon margina margi ieu karpet sok sanaos nilena dibandingkeun sareng karpet nu aya di Istana Negara langkung mirah tapi ieu berharga mulia tinimbang karpet nu aya di Istana Negara. Hiji contoh. 2 kertas nu dianggo Al-Qur'an sareng kertas nu dianggo koran atau nabi buku tiasa janten langkung awis kertas nu dianggo koran atau nabi buku tapi teu aya kacarioskeun upami Quran parantos raksak jidina
Paroyogi kanggo bungkus cengek atau napi tarasi atau napi bala-bala urang nyowehkeun kertas Al-Quran terus dianggo bungkus. Nah margi eta kertas aya kaitanana sareng agama. Setiap anu aya kaitanana sareng agama pasti mulia, pasti berharga, pasti bernilai. Komo atuh jalmi mah eta wae benda mati anu aya hubungan sareng agama mah pasti mulia, pasti berharga. Cikuring bari naros ai jalmi pamulianan kumaha? Jalmi payung Gusti Allah pamuliana anu kumaha? Anu pantakwan. Inna akramakum indallahi atqakum. Pamuliana teh jalmi anu pantakwan. Pertama sarajengna urang teh kan hoyong bagja sanes. Hoyong bagja, hoyong senang, hoyong mulia. Ari bagja ayana dina naon? Jadi bagja Gusti Allah Subhanahu wa taala parang tos nyimpen kabagjaan, kasuksesan, kajayaan setiap makhluknya dina tempatna masing-masing. Ya, jadi setiap makhluk Gusti Allah teh ngagaduhan tempat kajayaan, kasuksesan, kebahagiaan nah teh aya dina tempatna masing-masing. Mapatukeun contoh lauk, kebahagiaan di mana lauk? Dina cai, ge lain cai panas. Lamun diasupkeun kana panci nu aya cai panasan mah teu bagja pae eta mah. Oh mau dipais mah. Manuk kabagianna dina mana? Di mana? Dina awang-awang. Lamun aya manuk dilebeteun kana kurung, saumur mau dikurung bagja eta manuk. Tapi dilepaskeun, dikeluarkeun, dibukakeun, pasti hiber. Berarti kabagian manuk teh aya dina awang-awang. Cacing sareng sadaya makhluk ngagaduhan tempat keur kabagjaan dirina masing-masing sesuai mustaqorna masing-masing. Partarosanana aya jalmi kabagjaanna di mana? Jalmi kabagjaanna aya dina kataatan ka Allah sareng Rasulna. Mana dalilna? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Jadi upami orang hoyong bagja maka orang kedah mampu ngamalkeun agama kalayan sampurna nu sifat takwa teh. Semakin sampurna ngamalkeun agama semakin bagja urang hirup sanes di dunya unggul tapi termasuk di akhirat. Salajengna naon cirina jalmi anu takwa? Coba dina surat Al-Baqarah ayat 5 teras dina ayat nu sanes langkung seueur naon salah sawias cirina jalmi anu takwa, jalmi anu bakal bagja. Urang sasarengan maoskeun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tah, saur Gusti Allah teh kitab teu aya keraguan di lebetna. Pituduh pikeun jalmi anu takwa. Saha nu takwa teh ayat salajengna. Coba nu tiasa meraskeun ayat. Ngaku. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu. Alladzina jalma-jalma yu'minuna
anu iman eta jalma-jalma bil ghaibi kanu goib wa yuqimunas shalah jeung jalma-jalma anu ngadegeun salat. Urang bahas nomor 2. Naon ari salat? Aya nu tiasa. Naon ari salat? Cek bahasa naon salat? Cek bahasa mah salat teh doa. Cek istilah naon salat? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Setiap pada melang, pirang-pirang pada melang sareng pirang-pirang ucapan anu dikawitan ku takbir sareng ditungtungan ku salam eta salat. Jadi aya jelas hiji dikawitan ku takbir ditungtungan ku salam eta disebutna salat. Naon tujuan salat? Tuh, anu tiasa ngawal. Tujuan salat, orang kudu salat. Naon tujuanna? Tujuanna ayat 2 ayat 3 salah sawiosna. Yantawisna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salatnya bisa mencegah tina perbuatan fahsya sareng perbuatan munkar. Nu kaduana tujuan salat teh nu kaduana nyana kataatan ka Allah dina salat kana kagiatan sadigeutan di luar salat. Tah tujuan salat teh. Naon kataatan ka Allah dina salat teh nu kahiji contohna ieu. Nu kahiji ka salat teh aya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Naon margina diaminan? Margi doa. Dawu pamisahan doa mah teu kudu diaminan. Nah senalamun urang salat sorangan kudu diaminan kudu da doa. Ulah langsung maca surat berikut nah aminan heula sok sanaos adalah nyarina. Gitu komo berjamaah ngan biasana amin berjamaah mah kumaha imam. Lamun imam macana laguna kieu menyesuaikan amin teh. Waladdallin. Amin. Sesuai satanana. Lamun lina panjang-panjang aminanana oke. Di mana daya doa? Dina nalika salik antara dua sujud eta doa. Doa luar biasa. Rabbighfir warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ruf anni. Dua tilu di mana doa deui? Di akhir tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maksana teh canak eta kataatan ka Allah dina salat bentuk doa teh kaluar salat. Lebet ka bumi ngadu. Ada ayat doa lebet ka bumi kaluar ti bumi ngadu. Bade tuang ngadu. Rengse tuang ngadu. Lebet ka WC ngadu. Kaluar ti WC ngadu. Lebet ka masjid ngadu. Kaluar ti masjid ngadu. Bade sapa temuan suami istri ngadu. Ulah hampang-hampang wae. Sim goreng kantos maos hiji kitab judulna Al-Hiwar Ma'a Jinni Muslim. Judul ayat ini sama dialog dengan jin muslim karya Muhammad Isa Daud. Upami ayah suami istri ngalakukan hubungan suami istri tanpa doa, ayah sabaraha kemungkinan? Kemungkinan nu kahiji terjadi kaguguran. Kemungkinan nu kadua mangake pilarian bubuna. Kemungkinan nu kadua lahir sempurna lahir sempurna, cerdas,
tapi mantangul budak nana teh itu benar diurus. Lamun lalaki ngerengan anak batu, lamun awewe direngan dua anak batu. Mangga bistiasa dicek na kita baca. Anu katiluna lahir tanpa daksa. Ini aya SLB tuna daksa teh teu sampurna pananganana sampai anana cepina tanapi eta SLB bagian D sebenarnya kan aya opat aya tuna netra, tuna rumu wicara, tuna grahita, tuna daksa. Anu salajengna sampurna tapi bolot beleku boloto belemo boloho teu bisa diurus lebetna ka SLB bagian C tuna grahita. Teu tiasa dididik begitu mah tiasa naon dilatih. Simkuring teh penghulu tapi tadi nama calon guru sakolana ti PGA. Sakola ti PGA karena nama katarbiyah. Ilmutna ka syariah jantan calon guru anu jadi penghulu teu tiasa dina jantan pengsirah atau ni pengastaka. Penghulu we gitu. Nya gitu ibu jantan nalika bade hubungan suami istri atuh minimal maca bismillah teu tiasa ngadua Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ada tiasa bismillahirrahmanirrahim langsung marti upami orang teu bismillah aja tah tadi efekna teh ceuk saha dina kitab Al-Hiwar ma'a Jinni Muslim atau nabi dina kitab Dialog dengan Jin Muslim karya Muhammad Isa Daud. Jadi nalika di luar sholat setiap orang ngalakukan padamelan ngadua heula. Jadi dua dina sholat kedah nutup orang lamun aya jalmi sholat teu nutup orang sah teu sholatna teu sah. Bahasana teh nutup orang canak eta katangatan ka Allah nutup sholat nutup aurat dina sholat teh ka luar sholat di luar sholat teh kedah nutup kade bahasana nutup aurat sanes mungkus aurat beda. Mungkus aurat mah teu bina ti leupeut belek teh leupeut katutupan aurat kabungkus aurat mah tapi katingali lekupna kumaha we leupeut kitu aya nu kitu seueur eta teu katutup auratna tapi kabungkus ya kabungkus auratna dibungkus tapi sanes ditutup. Pikeun lalaki leuwih hate ningali awe make baju gomrang teu ditiung daripada ningali awe make baju markat tengteng ditiung eta lieur ka lalaki mah kitu. Ya. Soal begitu wayahna ngawitan ayeuna mah pon urang hoyong keong ilmu anu manfaat mulih ti umi teh kinten-kinten eta baju sakadar bungkus ulah dianggo deui ngamona anu bisa nutupan daster. Wah, kita maksana salat lagi. Tilu. Dina salat kenging teh nyarios. Kenging salami aya anu urusanna sareng salat. Gitu. Tapi nu teh hubungan asal salat teu kenging aya pembicara. Misalkeun ya. Kuring lamun urang aya menuju salat terus salatna teh di kebon. Terus aya orang yang ngaliwat. Terus salat di orang ngaliwat. Cek bahasa lamun hartina jaga riksa diri anjeun. Cek urang teh nya ngawartosan ka imam teh. Batal urang salatna. Da teu aya kalimat dina salat. Maksudna mah kade eta teu kudu ngobrol. Lain gitu daripada membatalkan salat. Masalah kumaha canak eta kataatan ka Allah teu kei nyarios dina salat teh keluar salat. Di luar salat teh ulah nyarios anu kira-kira ngabahayakeun diri nyalira, ngabahayakeun batur. Jadi
namimah, aduh namimah teh nya, namimah, ngabohong, fitnah, teh kayaknya. Cerita ke jalmi, korek salakina bageus majikanana korek. Setiap datang sobat salakina sok ditanya heula. Pasti pinjam duit, pinjam naon. Hiji waktu sumping sobat salakina tadinya. Akang pada naon aya perjugi we cenah ka tuang raka. Keresan lain mah penancut teh sok kadang-kadang kadang eling. Tuh, nu kahiji fitnah eta. Kasali teh nyebutkeun salakina sok kadang edan kadang eling. Geus fitnah eta teh bahasana teh. Kade wayahna bilih kaleresan mulih ti kebon nuju edan akan ulah lami-lami ting di bumi. Rentang-rentang katingali sumping nyanak suluh gitu. Enal geura mulih cenah bilih kaleresan sumping kaserang edan. Keluar weh pamitan we. Katingali ku caragana teh nyimpen grup suluh di pangkar terus lebat ka bumi. Siga aya si anu kitu saur saragana teh. Mohon cenah. Bade naon ka dieu? Bade naon congkrang. Terang congkrang. Paragi babat. Karena karena congkrang kan udah. Mana itu congkrang kan ieu saya. Pas ditingali, ningali oh nya bener keedan. Bisa kali ka kurang. Ada namimah kitu namimah. Jelema teu tuah teu dosa diadukeun gara-gara ucapan seseorang. Nu itu nyangkana keur edan, nu ieu rusuh rek mikir sampai mikir mikir majikan nama pada akhirnya salah sangka itu napa saya ada kasus sami namanya ya jalmi ada kasus di kau ayam mah upami jalmi cerai ditalak sekali biasa gue hande teh biasa disebutkan talak roji pihan deui kedah nikah di nama Saidah mah cekap hadir sumping nyarios uihan deui persaeun teu ada ijab deui uihan deui ditalak deui kadua kalina biasa keneh teu uihan biasa uihan dirujuk deui katilu kalina biasa teu uihan deui teu tiasa talak bain kubro disebatna dina bahasa fikih mah teu tiasa uihan deui eta mah kedah aya panyelang kedah gapruk heula teu tiasa diselangan heula unggul terus ditalak saya masaidah biasa uihan deui si salakina ieu nyaah hayang uihan deui tapi nyaah lamun nepi ka di gapruk heula ku anyar caritana mah milarian we pamegeur tuh kawin pamajikan urang ngan maneh mun bisa mah ulah dikukumaha bukan mah ditalak we deui gitu dibiayaan nikah we cariosna mah si popotonganana cocomanana ya mantan sumping ka pamangketna ka salakina nu anyar teh ya bisi hayang nyaho naon saurna kuring kawin cerai jeung pamajikan aja nu ayeuna pamajikan kuring mah sok ngorowot bool sok ngorowot bool latah deui ka mantana ka popotonganana kade cenah si hayang apa salaki maneh nu ayeuna mah aya buntutan kebayangnya si salakina da sieun dikorotoon mangos sempak kolor sontok anjingan panjang training ini kalima pas malam pertama nu hiji sieun dikorowot bool anu hiji hoyong ningali buntut pasti kan ningali jadi pahareup-hareup gitu terus sare sapeting kan udah malam pertama teh gupak ieu mah henteu dan dina pikiran masing-masing hayang ngabuktikeun caritaan cocoman teh berang bisa sare sakerjep datang di waktu penting teh teu bisa sare nepi ka 3 penting ku sabab pusing hayang wae kitu akhirna tungtungna cerai jadi hukuman nah tiasa teu tiasa uihan deui margi teu acan di kumaha teu acan dicucus gitu bahasana da kedah nama di kumaha heula
upami di kumaha heula tiasa diulihan itu cocok moal tak gitu eta namina namimah sing hati-hati bilih nalika urang nyarios aya bohong aya fitnah aya ngadu sanes dina salat unggul teh nyarios tetapi di luar salat ge sing tiasa ngajaga carios berapa tilu opat dina salat teu kenging barang tua sing kuring amot ya kantos pondok di Bustanu Wildan namina teh pasantren kami bapak ibu sok Cileunyi mah aya pasar Cileunyi terus aya kapunggol mah aya terminal tongana teh pasantren aya dua hiji Al Jawami kadua Bustanu Wildan singkaring kantos didinya sakedar ajengan teh nyarios kieu baheula majang cenah lamun bulan puasa teh teu siga ayeuna jolemnya ngajojo malam pan hari bulan puasa mah awalnya rame gitu tangke mulai belasan kirang gitunya jadi ngagedean masih teh ngalegaan engke lamun malam biasanya malam ganjil seueur deui da sok seueur tuangan gitu tah baheula mah cenah di dieu baheula saurang ajenganna Kiai Haji Bustami baheula mah di dieu cenah sok mawa tumpeng dijajar ke di pengker tumpeng teh pengkereun barisan beres sholat taraweh carlong ada tumpeng teh jadi ayo satengah nah ayo katun saperti duna ayo saparapat si horeng baru mah kalau sarolat ngadaharan tumpeng baru teh gitu setiap beres kira-kira harus bade tahiyat saralik deui sikanunya kayak mulai takbiratul ihram kadinya deh kana nyah deui kana tumpeng cek ajengan teh pindahkeun ka hareup atuh tadi tan dijajar ke di pangkar nya dipayun enak mah da parina berade kada jajaran pahareupna jadi begitu sujud teh sare sujud kan teu pas sujud tapi kana sangu nah haruap baru baheula maksudnya kumaha eta teu kenging barang tuang maki oh misalkan laki urang tos kauleman terus nuang sate di dia gaduh kaos anu korpok nyelak teu gosok kaos salat terus salat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira keluar tah sate teh aya keluar ka dieu ditelek batal dikeluarkeun nya jadi mana sok 100.000 telek we batal syaratna dikeluarkan disimpan gitu nah maksana kumaha eta maksana dina nalika kahirupan sarireun ge teu kenging sembarangan barang tua nu halal wae ge teu kenging berlebihan komo nuang anu subhat tapi haram kanya maki wari mah sanes tuangan biasa unggul ditaruhan teh kuno pejabat di luhur gitu semen besar gitu tuangan teh sabab mah gitu urang mah aya kadang-kadang mikir kieu hari ini kita makan apa gitunya cek anu miskin cek anu rada bunga besok kita makan di mana cek nu leuwih bunga mau korupsi besok kita makan siapa ya gitu janten anu biasa dituang urang ge ke anu korupsi mah nuangna sanes nu biasa dituang ku urang aneh gitu itu Bapak Ibu sadaya maksana hati-hati dina masalah tuangan anu haram biasanya kana kaharaman deui resep teh ka mana we gitu saep teh nah eta nomor sabaraha opat dina salat aya naon deui dina salat aya salam nya satu lamun sabanana urang berembang gitu langsung bubar gitu teu salam terus da bagian dina rukun salat salat cara eta salat sifat salat
keluar sholat nalika di luar sholat orang sering mengucapkan salam. Nah kadang-kadang orang tarang ngajawab salam, tetapi terkodek jalanin tarang ngajawab salam. Mungkin terpaham. Assalamu arika salamatan. Alaikum muga tetep ka anjeun. Urang teh dibuakeun ku batur teh sing salawasna salamet. Nah urang pinter kodek teu ngajawab. Kunaon dijawab? Waalaikumsalam warahmatullah. Tambihan ulah sarua teuing. Lain nalika penak sareng wargi, penak sareng rerencangan ucapkeun salam. Tata tertibna anu nyalira ngucapkeun salam ka anu seueurah. Aya kacaroskeun misalkan balik-balik ke dieu. Marada bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwalar ku ajengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepat. Nu sakedik kanu seueurah nu mawit teu kacaritakeun aya jamaah ngucapkeun salam ka ajengan atau napi kiai. Ieu mah sanes kiai. Ka wartos ka pamil ge. Kade bisi salah jeung teu ieu mah penghulu. Kudu nage penyuluh itu nu ceramah di dia mah sanes penghulu mah biasa kan yang mayunan panganten gitu tugasna teh kitu nu sakedik ka anu seueurah anu mapah ka anu cari misalkan urang mapah ya di payunan bumi aya jalmi urang ngucapkeun salam assalamualaikum waalaikumsalam anu berkendaraan ka anu mapah na motor aya nu cuma mapah assalamualaikum malah kajantana simkuring kantor sakali nuju masih keneh tugas di Cirebon wangsul ka dieu aya aya razia pilih bare diturutan mangga teh sawios aya razia na geus aya nu ngawartosan lamun geus jamaah tapi gitu lamun di razia cenah dieureunkeun ulah eureun assalamualaikum gitu-gitu cobian sih boleh assalamualaikum polisi waalaikumsalam cuntan libatan nanti kan salamat ke kantor di Najia kan arahnya cara ngaradak ya urang dina kendaraan apa urang nuju mapah urang ngalawan kewajiban ngucapkeun salam ka anu nuju ngaradak assalamualaikum ngacung kieu henteu sing ewah gitu lah ngomong tadi itu bablas salaman terus aya deui istilah titip salam ya emuna kade ulah dikieu teh abdi titip salam kana uwa di anu ulah diwaler waalaikumsalam ulah diwaler gitu kumaha jawabna insya Allah. Tapi mau sering salah kaprah ya diwaler insya Allah orang katitipan nalika sumping ka bumi itu kan menitipkan ka berarti ka uwana ibu urang mama nyaris kieu abdi katitipan assalamualaikum ti ade di Bandung misalkan gitu bahasana teh ulah titip salam ti katitipan assalamualaikum ti ku ade di Bandung diwalerku mamahna alaiki wa alaihas salam keur anjeun jeung ke anu nitipkeun ari kasalamatan sanes mohon ditampi sanes tidak titip salam mohon ditampi cenah salam naon di salam anu biasa dianggo asa ketan gitu ya jadi sekali lagi aya ilmu eno di dina salat madhep kiblat lamun misalkan anak urang nuju salat teu madhep kiblat bari terang gitu yang eta teh sesuai sareng aturan biasana teh dosa mawi kamari aya rasul kiblat dina kaping 15 16 sasi Juli urang tiasa nancepkeun patok dina tempat anu kata jam 16.27 tingali kalangkangna eta teh pas ka kiblat tiap tahun aya nah sasi Mei sareng sasi Juni sasi Mei sareng sasi Juli kadang sasi Juni sareng sasi Juli
kumaha kalau sana eta teh pas di ditu mah nuju manceran pas luhureun Ka'bah panon poe teh jantan upami pas urang lempeng ngaguratna lempeng ke arah kiblat canak eta kata natang ka Allah madep ka kiblat teh keluar salat hate teh sing salawasna imut kana waktu salat da urang teh hirup teh nadagoan waktu salat punten-punten bilih aya anu tarak pisan salat aya kejadian tarak pisan salat kat jumaahan teh tarak katingali hiji waktos maot teh jalmi teh cibeuring naros ka ajengan haji jeung Haji Ismail ieu jalma salatan urang tong teh disolatan cenah kuperiheun terus hidup antara salat sugan bisa salat sorangan geus paeh mah tapi tetep we disolatan gitu. Jadi ulah pinter kodek hirup mai keur hirup kada salat, aya geus maot hayang disolatan ku waktu. Luar biasa. Ya. Sareng seueur-seueur deui upami di kontrak mah hikmahna teh seueur pisan. Salajengna kumaha supaya urang bisa salat kalayan khusyuk tadi dibaca di mesin teuing ayatna qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nu kahiji perbaiki gerakanana, bacaanana sing terang kana maknana. Ulah ukur ugat tumpul. Sing sekarang harus cinta ai salat wajib, sareng salat sunat sami teu sami. Geuning lamun salat sunat mah leuwih tereh ti mang salat wajib. Ai sarua pokona mah sakur. Mun 2 rakaat salat subuh sareng 2 rakaat qobliyah subuh, dina mah sami. Kecuali nu dibacana benten gitu suratnya. Nah, sing biasakeun ngajak ulah warga salat ngan sok kadang-kadang aya punten simpeuning bade naros putra ibu atau napi putu ibu pamili di piwarang salat sok langsung berangkat tuh teu nya eta aya naon saleresna urang ngadongeng seperti itu aya budak umur 5 tahun umur 5 tahun kunama umur 5 tahun mah terkedah nyeseknya murang kali umur 5 tahun geus beuki udud kelepus udud kumargi kasienan da budak jalma beunghar itu jadi masalah aya artos mah mesti ngarek 10 bungkus sadinten ge tapi lu jadi masalah ya kesehatan budak tambah umur tambah ngarokona teh uduna teh dikat 2 bungkus sadinten di ubah abel kali itu ka dokter ka psikiater teu damang-damang hiji waktu aya nu ngawartosan di Bangkang di Mumunggang Gunung aya ajengan kecobian itu tadinya eta masuk ngobatan penyakit anu araraneh teu kaharti ku akal di sana kan itu ngantri mereka berjam-jam begitu lebat ditaros jangan nanti hujan mun sahana mi sepatkeun ibu cenah ieu teh sukunaon mun kali teh nyesepna cenah geus teu kataha mohon ujang sok nyesep mohon sadinten sabaraha batan 2 bungkus oh 2 bungkus abu cenah canak we deui engke 2 mingon ti ayeuna ka dieu deui ada buah berjam-jam 2-3 jam ukur ditanya gitu bungkul bari kudu bolang deui dari pasianan euy kayak 2 mingon ti ayeuna ka dieu antosan kan begitu tambah 3 bungkus sadinten udah udud nanti luar biasa 5 tahun kawayang 5 tahun udud 3 bungkus kuring oke kantos ayeuna mah kiren nya salah panggeuna kiren tapi misalkan ayeuna masuk isep paku nyesep simbeuring paku makan sebatang-sebatang simbeuring mah 7 batang sakali udud nah liren ngoplok kieu tos 7 batang liren sadinten eta kayaknya deui 5 batang tapi sakali nyesepna sakali gitu satu bulan 1 bulan 5 batang, 1 bulan 5 batang, 1 bulan 7 batang. Liren henteu ngeuntes deui sakali sadinten. Tapi sakali nyesepna 7 batang. 2 kali ren. Eta mah ku dokter lirenna.
Ieu mah nyaritakeun batur sana simkuring budak. Tos 2 minggu kali itu deui. Kabanten deui dicangat. Nah, ditaros ku ajenganana teh. Ujang masih nyesel mohon sabaraha watang ayeuna sa dinten. 3 bungkus. Oh, 3 bungkus. Upami Bapak nyuhunkeun ujang lireng nyesep kersa teu. Kersa apa? We baca. Tadi pasti anak Pak tadi doakan itu sangat we. Di hari tak dugi ka ayeuna teh barangkali lireng nyesepna. Kang aneh. Kudu ngadagoan 2 minggu, sedatang 2 minggu ka ditu ukur ditanya kitu unggul atuh baheula we. Kamari we minggu 2 minggu diheula kitu kurang kitu. Tos damang tos budak sekolah saya sabaraha sasina ibu sareng ramana ka ditu deui. Naros ka kiai. Pak Kiai cenah. Abdi teh bade tumaros, alhamdulillah murang kali parantos. Diren nyesepna ayeuna mah tos tara nyesep-nyesep deui. Etang-etang syukuran abdi ka dieu ngahaturkeun nuhun, nasihan artos, nasihan oleh-oleh. Mun abdi aya taroskeun atuh Pak Kiai kapungkur we bade nyarios kitu mah pas adi ti payun ka dieu kitu. Teu kedah ngantosan 2 minggu. Kumaha kalaran Pak Kiai? Waktos ibu ka dieu nyanak murang kali, nyarios teu murang kali masok kosok nyesep, abdi ge masih keneh udud harita mah. Ya, abdi ge masih keneh udud tingawi tang ibu nyanak murang kali ka bumi abdi liren nyesep dugi ka ayeuna. Jadi naon sababna guru di sekolah, ajengan di pasantren atau di mubalik teu aya tapak. Malah teu digugu carita anakna, kolotna teu digugu ku anakna akibat teu aya teladan dina didina. Nyarang udud manehanna ge masih keneh udud, nyarang nonton drakor masih keneh nonton drakor gitu. Nyarang nonton rajin masih keneh nonton rajin, nyarang nyoho HP masih keneh nyoho HP. Minimal kieu Bu, tapi gaduh budak sami. Miwarang salat ka budak teh, urang tos salat. Ulah dugi ka urang can salat, nada kejek budak sina salat. Singkat tinggalin orang teh serius dina beragama teh. Satu acan waktu sholat teh orang tos wudu, sholat, beres ada antara sholat terus beres sholat, pilarian barangkali, mama tos sholat, cok, hujan, gerak sholat. Tos aya nilai, tos aya teladan dina diri urang, ulah nepi ka budak digejek kudu sholat, urang acan sholat. Eta mah siga calo nya di terminal bahwa saya Bandung naik karena bos calonnya minum ke Bandung enggak? Udah calonnya mah di terminal ulah lebih ke kejadian gitu ya, ulah siga calo nitah kabudak sholat urang acan sholat ulah bika siga calo gitu banyak ibu bapak sadayana, mudah-mudahan aya manfaatna urang diajar sasarangan naon upin nu pusing kuring didugikeun nu saena ti Gusti Allah sareng Rasulna awana tina kabodohan sim kuring nyalira sim kuring niat amal ya. Sim kuring niat amal kumaha Bapak Ibu sadayana niat amal insya Allah tah eta disebut dakwah teh nu kitu ngajak ka hadirin ngamalkeun nu parantos dugi ka urang ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.